Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil harokatil mufritoti. Wabil harakatil mufritoti. Wabil harokati. Wabil harokati. Sareng kalawan robah. Sareng kalawan robah. Atawa usik. Atawa usik. Al mufritoti. Al mufritoti. Anu banget. Anu banget. Wabi ziyadati ruknin. Wabil ziyadati. Sareng kalawan. Sareng kalawan. Nambahanana rukun. Nambahanana rukun. Fi'liyin. Fi'liyin. Anu bangsa pagawean. Anu bangsa pagawean. Wabil harokati. Wabil harokati. Sareng kalawan robah. Sareng kalawan robah. Atawa usik. Atawa usik. Al wahidati. Anu wahidati. Anu sahiji. Anu sariti. Atawa sakali. Atawa sakali. Lillabi. Lillahi. Karena arah-arah heureuy. Karena arah-arah. Wabil ukuli. Wabil ukuli. Sareng kalawan. Sareng kalawan. Anu didahar. Anu didahar. Wasurbi. Wasurbi. Sareng nginum. Sareng minum. Illa innasya. Illa inasya. Kajaba lamun mah poho. Kajaba lamun mah. Itu jalma anu salat. Itu jalma anu salat. Waqalla. Waqalla. Sareng saeutik. Sareng saeutik. Itu ukul. Itu ukul. Sareng surbi. Sareng surbi. Wa biniyati qot'is sholati. Wabiniyati qot'is. Sareng kalawan niat. Sareng kalawan niat. Megatkeunana sholat. Megatkeunana sholat. Wa bita'liki. Wabi ta'liki. Qot'iha. Qot'iha. Sareng niat. Sareng niat. Nyantelkeunana. Nyantelkeunana. Megatkeunana. Megatkeunana. Itu sholat. Itu sholat. Panjang keneh itu sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Hancana Kitab Sulamut Taufik halaman 28. Kantun wabil harokatil mufritoti. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil harokatil mufritoti. Wabil harokati sareng kalawan robah atawa usik al mufritoti anu banget wa biziyadati ruknin sareng kalawan nambahanana rukun fi'liyin anu bangsa pagawean wabil harokati sareng kalawan robah atawa usik al-wahidati anu sahiji atawa sakali lillabi karena arah-arah heureuy wabil ukuli sareng kalawan anu didahar wasurbi sareng nginum illa innasya kajaba lamun mah poho itu jalma anu sholat waqalla sareng saeutik itu ukul sareng surbi wa biniyati qot'is sholati sareng kalawan niat megatkeunana sholat wa bita'liki qot'iha sareng niat nyantelkeunana megatkeunana itu sholat panjang keneh itu sholat. Kantun pasal an wajib dizakatan. Anu wajib dizakatan eta aya genep bagian hiji
sato ingon kadua emas perakeun tilu hasil pepelakan kaopat barang dagangan lima rikas pependemaan jahiliyah nusieun kagenep barang dagangan emas perak nu digali ku sorangan ke dihareup pertelaan ari sato ingon anu wajib dizakatan tina onta muni sobaan aya lima nabilangan dina lima ngaluarkeun hiji domba nu sataun tawa embe kaluarkeun anu umur 2 tahun mun onta aya leuwihan 25 bilangan anak onta kaluarkeun anu umurna sataun mun nepi kana bilangan 30 genep yakin eta wajib ngaluarkeun onta umur 2 tahun mun nepi kana bilangan 40 genep yakin eta wajib ngaluarkeun onta umur 3 tahun mun nepi kana bilangan 60 onta yakin eta wajib ngaluarkeun onta umur 4 tahun mun nepi kana bilangan 70 genep yakin eta wajib ngaluarkeun zakat onta bintu labun mun nepi kana bilangan 80 hiji yakin eta wajib ngaluarkeun 2 hikoh ngazakatan mun nepi kana bilangan 120 hiji yakin eta wajib ngaluarkeun zakat 3 bintu labun
ngaluarkeunna zakatna hiji onta nu hikona ari nisab sapi munding 30 masih yakin wajib zakat ngaluarkeun hiji nu umur satahun mun nepi kana 40 masih yakin eta wajib ngaluarkeun hiji umur 2 tahun kawit nisab domba 40 masih yakin eta wajib ngaluarkeun hiji embe ngazakatan mun 120 tambahan hiji bilangan eta wajib ngaluarkeun 2 embe ngazakatan mun nepi kana 200 muncul hijina bilangan 3 embe ngazakatan pepejeuh lah nyalahan mun nepi kana bilangan 400 ngaluarkeun 4 embe ngazakatan pemaulah rek nyaahan lamun leuwih teu ngitungna tiap 100 punjulna hiji embe zakatna kitu bae saterusna salite tapi nya awak teraskeun hiji embe ngazakatan sacukupna ngaluarkeun syarat wajib ngaluarkeun ingon-ingon teh satahun henteu wajib ngazakatan mun milikna jan satahun rejeung syarat diparaban kulian menang melian mun epan menang melian henteu wajib dizakatan mun epan menang melian henteu wajib dizakatan naon eupan teh parabnya eupan domba parab domba anu nembe di aos teh baheula kantosnya dibahas tos lalancar ya
Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyarioskeun pangbatalan salat. Kamari pangbatalan salat teh nu kahijina ngobrol, nyarios sanajan nyariosna teh ngan 2 huruf. Komo lamun loba atawa sahuruf ngan mere paham, mere ngarti, eta oge sami mantak ngabatalkeun. Kajaba lamun teh mah saeutik ngobrolna bari poho. Poho teh naon nya teu inget teu dihaja ngobrolna gitu. Gambaran latah atawa refleksnya. Jika naon nya lamun teh mah babacaan keur atahiyat kalah maca Fatihah, keur atahiyat teh kalah ka bismillah at-tahiyatu ta ari saeutik bari poho mah dihampura nya teu batal. Salajengna kamari teh wabil af'alil kasiratil mutawaliyati kasalasi harokatin, usik 3 kali bari tuluy-tuluy. Atuh lamun 2 kali mah sanajan diulang-ulang teu batal nya keur salat, tapi lain heureuy ieu mah nya. Keur salat ateul trek ateul keneh tah sakali 2 kali nya. Ta ieu mah sanajan remen dihitungna sakali nya. Mantak lamun gagaro ulah kieu tapi kieu tah dihitungna anu teu mantak ngagerakeun kana ieu mah sakali nya sanajan remen. Ngan lamun kieu mah sakali 2 kali 3 kali 4 kali tak gitu tah. Janten pami bade gagaro nya da ari ateul mah daripada kikieuan nya garo we. Ngan carana pertama antelkeun heula kana tempat nu ateul, rek di handap rek di luhur nya. Tuluy bisi sieun mah antelkeun heula, tuluy cicing heula nya bisi sieun mah. Sieun batal tuluy neme digaro. Gitu. Kudua ge mangga lah da kieu. Lamun ateulna teu bisa ditahan atawa ge tosnya. Salajengna wabil harkatil mufritoti kat hararese macana ge nya. Sareng kalawan sakali usik anu banget, ari banget teh kacida nya. Lain banget bako. Wa ilam tata'addad ilhaqon laha bil katsiri fi munafati kullin minhuma as-sholata. Usik anu kacida ngan usikna teh sanajan sakali. Usik nu kacida teh kumaha eung? Jiga ngejetnya ngan kacida. Tah. Sapertikeun keur salat. Teuing kieu. Mual kitu mah ya. Tah jadi usik nu kacida teh usik tapi terkadang nepi ka kaget gitu batur ge gitu. Usik kan ari usik biasa mah kieu. Imam biasanya lamun teh mah jajaran nu hareupeun urang teh batal nya ditut tuluy indit tanu tukang ngeunana teh kedah kapayun nya sunat. Carana teh dan heula tuluy. Ulah kieu tang batal ya. Ngan ari kira-kira mantap batal maahkeun we ulah teuing maju nya. Komo ari bisa jajar mah rek maju ka mana?
Tah lamun teh mah aya dua jajar yang urang teh kaparengan di tukang nu hareup kosong maka maju gitu, sunat maju. Termasuk lamun imam batal ke tengah-tengah salat imamna mangkat nu di tukang menana maju. Sanajan maju nate ngan salengkah untuk nepi ka hareupnya. Sanajan ngan salengkah nu penting aya ciri antara imam jeung makmum. Tuluy lamun teh mah imam teh kakara bismillahirrahmanirrahim kitu ini teh tan tukang hareup nuluykeun alhamdulillahirabbil alamin. Sorana bututkeun wae butut sora mah nya. Teu kudu alus tah. Wa illam tata'addad jeung sanajan teu bing-bilangan sakali tea usikna teh nya. Komo lamun bing-bilangan mah nya eta mah geus jelas pisan batalna. Ceuk kamari ge 3 kali usik batal. Cacakan sakali ari usikna kacida mah eta teh mantak ngabatalkeun gitu. Tadi dia mah wadzalika kawasbatin sapertikeun sakali loncat jiga bieu nya wa kaharkati kulil badani jeung robah sakabeh awakna bari dadakan. Gambaran kieu mun di istri ngangemu kena geblus nih pas nangtung katincaknya meureun teu diberean heula tadina pas katincak teh kan rada ngajengkangnya deg 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 gitu tah eta teh batalnya. Osok katincak mu kena tah usik nu tarik eta teh batal. Teras afadahu atiyah kitu anu disaurkeun ku Imam Atiyah. Salajengna wa bi ziyadati ruknin fi'lihin nambahan rukun anu bangsa pagawean. Kan ari dina rukun salat teh rukun salat aya sabaraha? 17 nya. Keun 17 we urang mah apal anu eta da. Tah nu 17 teh kan dibagi 3 nya. Aya rukun naon qauli anu naon rukun qauli anu diobrolkeun, aya anu dihatekeun, aya anu dipigawe nya. Tah rukun fi'li teh rukun anu dipigawe anu gerakan nya. Sapertikeun kumaha? Kan sapertikeun ruku, i'tidal, sujud, kan eta mah nu jadi rukun teh gerakanana sanes bacaanana ya. Jadi lamun ke ruku teu maca subhana rabbiyal azimi salatna sah. Lamun ke sujud teu maca subhana rabbiyal a'la salatna sah sabab nu jadi rukunna teh gerakanana ya. Beda jeung tahiyat nya. Ari tahiyat mah diukna rukun, bacaanana oge rukun nya. Tahiyat akhir maksadna nya. Jadi eta mah kedah dibaca at-tahiyyatu teu cekap ngan calik wungkul. Ari sujud mah Allahu akbar masih ngarerepeh oge jadi nya atawa ruku nya. Tah di dieu mah nu ditambahan teh rukun pagawean. Teu wareg nu 17 berarti kurang loba. Tambahan ai amdan tegasna mah nambahanana teh ngahaja li ghairi mutabaati masbukin karena henteu nurutna masbuk li imamihi ka imamna itu masbuk wa illam yatma'inna sareng sanajan teu tumaninah itu musolli li tala'u bihi karena heureuna itu musolli wa iradihi sareng ngabalieurna itu musolli an-nazmi sholati tina susunanana itu salat. Nambahan rukunnya. Jadi nambahan rukun teh lamun ningali secara umum
Ieu mah berarti masukna kana jalma nu heureuy nya. Ruku naon? Sujud teh kan sabaraha kali? 2 kali, urang marek 3 kali nya. Ada moal ieu di urang mah nya moal eta teh. Aya wae eta wa. Sujud 2 kali ditambahan hiji deui jadi 3 kali. Tah eta teh batal nya. Batal salatna. Atawa di dieu mah teu turut kanu masbuk. Sapertikeun kumaha? Teu turut kanu masbuk teh. Salat nu bangsa 4 nya atawa bangsa 3 oge. Salat nu bangsa 4 lah nu gampangnya. Salat Isya. Ai lohor mah da jarang berjamaah. Salat Isya geus 4 rakaat nya. Bari urang teh posisina masbuk atawa masing teu masbuk oge sarua wae nya. Tah tuluy imam teh nangtung rakaat kalima. Tah urang kan bingung ya di dieu ya. Kudu kumaha urang ya? Lamun teh mah anu masbuk berarti eta mah emang kudu ditambahan hiji deui. Ngan lamun anu henteu masbuk gambaran bareng ti mimiti. Ieu urang lamun milu nangtung jadi 5 rakaat, ngan lamun henteu nangtung ieu urang jadi beda jeung imam ieu. Tah, maka carana lamun teh mah rek naon rek nyalametkeun kana berjamaah sok milu nangtung jeung imam ya. Ngan lamun teh mah ceuk urang mah ieu teh salah salah da teu apal teh urang mah apalna kudu 4 rakaat, maka urang muparokoh niat pisah ti imam. Dina hate teh nya urang mah rek pisah we ti imam, tuluy we urang mah atahiyat teu kudu milu jeung imam ya. Ngan lamun rek milu mangga gitu nya. Imam nangtung urang nangtung deui mangga. Ngan lamun teh mah ceuk urang teh da geus 4 rakaat urang mah yakin rek atahiyat we. Mangga eta ge berarti kaluar tina berjamaah. Tah kitu carana nya. Ulah asa salah ieu teh urang mah asa geus 4 rakaat bari milu nangtungnya. Tah eta mah lepat kitu mah nya. Jadi kudu naon lamun rek milu nangtung niat turut ka imam, lamun teh mah moal turut ka imam ulah milu nangtung kajeun teuing atahiyat ngan sorangan ya. Daripada anu ku urang diyakini salah bari dituturkeun. Nya salah nya dituturkeun tadina syarat berjamaah teh butlanu naon alayakuna butlana asobi imamihi nya. Ulah apal kana batalna imam. Ari kitu mah imam teu nepi ari kana batal mah. Ngan lamun ku urang dituturkeun bari urang dina hate teu setuju eta keur urang salah nya. Kuduna kumaha? Geus we urang mah naon tahiyat. Termasuk lamun salat Isya kakara 3 rakaat imam geus naon geus tahiyat akhir. Tah keur urang ulah milu tahiyat akhirnya tapi tambahan nangtung gitu, tambahan nangtung. Tah kitu kedahna nya. Tadi dieu nambahan rukun anu ngahaja-haja eta teh teu kenging nya. Seueur nya rukun naon? Rukun anu bangsa pagawean sapertikeun sujud, ruku, tuluy i'tidal nya, duduk tahiyat. Da moal ieu urang mah nya. Keur salat sok tawa aya pangangguran keur salat rek ditambahan atawa rek diliwat. Di imah salat lohor kakara 2 rakaat. Aduh cangkeul nyeri cangkeng nu nempo ieu langsung we tahiyat akhir osok tara. Tara nya teu wani urang mah nya. Teu wani ngurupsi rakaat sanajan eueuh batur gitu. Allah ningali cenah. Tah tos nya. Salajengna wabil harkatil wahidati sareng kalawan harkat anu sakali
ka khotwatin sapertikeun ngalengkah walau ghairum mufritotin jeung sanajan henteu ngajleng lilla'bi karena arah-arah heureuy ari tadi mah ngejetnya ngabatalkeun ayeuna mah ari lengkahna mah henteu ari ngejet mah lengkah biasa atawa usik biasa sakali mun di dieu teh kieu unggul atawa kieu kagigir ngan dina hate aya tujuan heureuy mun baheula mah keur budak di salat teh ngajajar nya si suku teh tah ngan tujuanana ka gejelik atawa rek hayang antol gitu hayang heureuy tujuanana teh tah sanajan sakali nya eta teh mantap ngabatalkeun lamun teu boga tujuan heureuy mah sapertikeun udang tina sujud asa deukeut teuing ieu teh cicing heula tuluy kadiekeun eta mah teu batal nya sabab eueuh tujuan heureuy ngan mun aya tujuan heureuy hayang antol tah kitu eta mah batal nya sanajan usikna ngan sakali termasuk masing kieu kita tapi tujuanana teh dadah kaharepnya tah sanajan ngan sakali usik ieu ngabatalkeun naon sababna aya tujuan heureuy nya ari heureuy teh naon ya heureuy ari heureuy mah heureuy ulin nya naon sababna li anna qasdal la'bi au rosaha fahsan fil makna sabab saestuna tujuan heureuy tujuan ulinnya eta teh aurosaha ngajadikeun kada jadi banget kagorenganna banget kagorenganana maksud banget kagorenganana teh nya geus lain pagawean keur salat eta mah teu kenging titik salajengna wabil ukuli sareng ku anu di dahar ayil makuli tegesna anu di dahar keur salat dahar mungkin teh keur salat dahar ke Allahu Akbar nu ngahuapan sosis tah kitu maksudna nya da ari keur salat dahar kieu mah moal mungkin cenah nyoelan ceuhil da ceuhil mah teu loba ya piceun eta mah cidukeun tah wasurbi sareng nginum keur salat nginum imam teh keur maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim karunyaeun ieu makmum teh nyokocai we di teu kenging nya eta teh hal-hal anu di urang mah moal naon moal terjadi eta teh tapi dinu Islamna anyar keneh mah nya teu apaleun karunyaeun nulungan ti dituna mah tah eta teh mantak ngabatalkeun ae biwusuli ahadihima ilal jawfi mujarradan annahwil maddi idil madgu fi'lun wa qad taqaddama hukmuhu bahkan aya nu ngahukuman batal salat kunyapekna ya berarti lamun aya ceuhil daging badagnya ya geudiga batalnya eta teh illa innasia kajaba lamun mah poho waqala jeung saeutik ceuhilah leutiknya remeh sabelah atawa sapotong tina nu nu bolong kuletah disungkal nih aing geus dieleg nah urang dahar tapi pohonya eta mah teu batal ari poho mah nya jeung deui saeutik ari ceuhil gede atawa leutik loba atawa saeutik saeutik
poho bari saeutik eta mah teu batal. Kumaha lamun teh mah pohona loba? Berarti tadi teh daging naon? Kangkung kan panjang kangkung maning tara potongnya komo nu ngeuretanana paranjang nyelap di dieu manjang ka dieu tah disungkal capek alah poho ta eta mah batal nya lamun loba mah fa in kasuro maka lamun mah loba itu ukul pal asohu al butlanu maka saur kaul soheh eta mah batal. Keur salat mah ulah sagala dicapek mantak disunatkeun bebersih heula oge nya keur wudu sunat kekemu sunat nyiwak ayeuna mah gosok gigi nya supaya naon supaya teu terjadi keur salat teh cupak capek nyapek ceuhil nya. Bahkan di dieu mah aya kasauran Qodi Husein lamun teh mah nu di daharna leuwih leutik daripada si sasawi teh nu kumaha tuh teh wijen tah in akala aqalla min simsimatin lamun teh mah ukuranana sahandapeun siki sasawi eta mah teu batal mutlaknya ngan lamun teh mah wa pisimsimati wa qadriha ngan lamun sagede siki sasawi kaluhur eta mah aya dua kaul aya nu ngabatalkeun aya nu teu ngabatalkeun. Urang mah nyokotna kanu mana kanu teu ngabatalkeun nya bisi naon bisi terjadi ka urang titik. Deui ka mana tadi ngalogatna wa biniyati qot'i sholati salit dia tuh wa biniyati qot'i sholati sareng niat megatkeun salat walau ila sholati misliha sareng sanajan niatna teh rek pindah kana salat anu sejen. Niat megatkeun salatnya kulantaran ari niat teh eusina tujuannya ari niat teh tujuan urang teh keur salat bismillahirrahmanirrahim geus meunang sarakaat rek dipegatkeun cik urang teh dina hate nya henteu dipegatkeun mah ngan dina hate teh rek dipegatkeun salat teh tah eta teh batal nya harita keneh batal harita keneh atawa kieu urang teh keur salat lohor kakaranang sarakaat ceuk dina hate teh engke tas tahiyat awal mah arek dipegatkeun salat teh arek ngeusan rek eureun ta eta teh batal harita keneh nya mantap ulah nya ulah sagala naon ulah sagala dina hate teh ulah nepikakeun galecok pagawean atawa bacaan salianti salat bae eta salat mah keun wae nya nu penting ulah niat megatkeun salat keur salat Allahu Akbar salat asar duh masak naon ya mending tahu gitu tapi dina hate nya tapi lisan mah anger babacaan ya ulah ngarerepe arek ngolak make gula di mananya gulana teu boga meuli ka warung terus nya nepi ka atahiyat beres ngolak beres nyangu beres masak nah hate teh eta mah teu batal nya henteu eta mah osok kitu osok tara osok teu batal eta anu batal mah niat megatkeun salatnya rek dipegatkeun salat teh salajengna wa bi ta'liqi qot'iha
sareng nyantelkeun megatna salat bihusuli sayin walau muhalan. Niat nu bieu mah niat megatkeun salat, ayeuna mah nyantelkeun megatkeun salat. Urang teh keur salat Allahu akbar ceuk naha teh lamun teh mah aya tukang daging rek dipegatkeun salat teh da bisi naon bisi bea kabagean tah sanajan tukang dagingna teu datang salat mah batal nya sabab megatkeun salat dicantelkeun atawa dikaitkeun kana sesuatu. Lamun teh mah aya sora hayam naon we nya dicantelkeunana makanan naon salat rek eureun da urang mah. Mun teh mah aya piring ngagelembreng jeung sora ucing maka dipegatkeun salat tah harita keneh salatna batalnya. Batal salatna. Mantap keur salat mah ulah loba ngalamun nya. Komo ari disambungkeunana rek dipegatkeun salat. Walau muhalan sanajan anu dicantelanana teh mustahil sapertikeun kieu lamun teh mah kapal asup ka dapurnya mungkin teu mungkin wae nya mungkin ulah kapal atunya mungkin keneh sanajan pijajauheun kapal udara asup ka dapur urang ari teu murag mah atawa lamun naon lamun dihareupeun urang aya lauk hiber lah eta kan mustahilnya cek adatnya can manggih lauk hiber ari lain Indosiar mah. Nah, lamun teh mah hareupeun urang aya lauk hiber maka salat rek dibatalkeun. Sanajan lauk hiber teh secara adat mah mustahil, tapi kulantaran dicantelkeun ku urang kana pegatna salat, maka salatna batal. Nya keur salat mah ulah loba ngalamun nya komo anu disambungkeunana jeung pegat salat. Atawa lamun tukang warung mah nya keur salat lamun aya nu meuli rek dipegatkeun salatna teh tah eta teh harita keneh salatna batal. Naon sababna li annal awwala qad yunafi al jazma sabab saestuna anu awal eta terkadang nganapikeun kana kapastian li imkani wuqu'ihi karena kongang tumibana itu awal ya. Nah, jadi kasimpulanana dina pangbatalan anu ayeuna teh hiji teu kenging usik anu kacida nya sahingga lamun usik nu kacida sapertikeun ngajeleng ngajolongjong atawa ti jengkang eta teh mantak ngabatalkeun kana salatnya. Dua usik namah saeutik bari sakali ngan niat heureuy eta oge sami ngabatalkeun kana salat. Tilu barang dahar jeung nginum ya. Barang dahar jeung nginum rek dihuapan rek tina ceuhil nya. Lamun teh mah ngahaja-haja kumaha lamun poho teu batal lamun saeutik ngan lamun loba mah anger ngabatalkeun. Ceuhilna dina tiap anu bolong aya jigana ngajajar ka dieu ceuhil teh nya. Tah anu salajengna keur salat niat megatkeun salat maka batalnya. Terakhir niat megatkeun salat dicantelkeun kana perkara sejen lamun itu anu maka urang rek batal ta eta oge sami batal. Lamun budak datang salat rek dibatalkeun sanajan budakna teu datang salat mah batal. Kantun wabit taraddudi fihi wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqina wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi
abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan subhanakallahumma wa bihamdika